Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana masih kene tiasa patepang labung dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si getih. Ayeuna pamiarsa kantun bagian anu ka-11. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumangat ka amang anu nyedak ieu dongengna. Kalintang bingahna upami di share anu saseueur-seueurna, ditambihan komen sareng di like. Ngarah langkung seueur deui jalmi anu ngiring manco ngabandungan ieu jujutan carita si getih bagian anu ka-11. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong ti kana waktos sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita si getih bagian anu ka-11. Sor cikopina betot simutna pagehan tali kolorna. Tumpak dungdung des. Nalika ngadenge ngaran Kartiwa jeung Sekarwati diakukeun ku eta dua jalma, Ma Oco katingali riuk beungeutna jadi semu anu kaget. Tapi teu lila kituna teh pok ngomong deui, "Kutan teh ieu teh Den Kartiwa sareng Nyi Mas Sekarwati teh anya anu kiwari seueur para jago milarian jenengan Aden." "Muhun Mak, geding bisa terang kitu Mak." "Nya atuh terang pisan Aden. Margi ka warung emak teh kantos aya 3 jalmi pilih genti Aden. Sumping dongkap ka warung emak cenah keur milarian jalmi anu ngaran Kartiwa. Nalah naros ka mak oge pernah manggih teu eta ngaran. Lamun nya pernah manggih ka mana jigna? Tah ieu ciri jalma-jalmana ngangge anggoana seperti kieu nya sapertos anggean Aden. Persis sifat-sifatna ciri-cirina sapertos Aden." "Oh kitu nya Mak. Teras kumaha diwalerna kumaha Mak?" "Mohon Aden, kumaha teh harita diwaler kieu. Mama teu kantos mendakan cekeng teh ka jalmi anu jenenganana Kartiwa oge Sekarwati. Da memang buktos nak mah teh teu terang Aden. Jeung alhamdulillah deui Aden. Seueur rupina anu naroskeun nami Aden teh aya anu nyebatkeun hoyong nguji wungkul kana kamampuan bedog si getih cenah anu dipiboga ku Aden. Kadang aya oge anu terus susumbar ngancam-ngancam ka Aden hoyong ngarebut bedog si getih Aden. Sareng sekalian cenah aya ngalajiwa Aden kitu ta Aden oge Nyi Mas?" "Memang Mak, memang seueur jalmi anu milarian abdi Mak. Tapi keke ari ieu teh lembur naon Mak namina Mak? Sareng saha wae eta teh Mak anu kantos dongkap ka ieu warung teh Mak? Ieu warung teh bangun kajojo pisan ieu teh warung. Ku anu nyimpang atawa ku anu liwat ka ieu lembur Mak?" Ceuk Kartiwa anu geus pangheulana beak alas sanguna. "Ieu teh lembur namina lembur Cisero Aden. Sareng mun anu kantos sumping ka warung mah teh anu kahijina mah upami telepat mah si iket beureum ti alas Pangrango ngakukeun nama Aden. Badana teh meuni jangkung gede, waaskeun Aden. Awakna we meuni jangkung gede, teuing tah isi kolorna mah biasana segede cengek Aden." "Ah si amma sok keureuy wae. Teras sumadi mah?" "Tah Aden, kulitna teh meuni hideung keling, hideung herang Aden. Sirahna diikat ku kain warna beureum. Kaluhurna sapotong badan dibuligir teu ngage acuk, meuni galila. Buluna teh meuni galaber. Kelekna goben. Kumis segede tai. Terus eta we godegna segede gegang telepon Aden, meuni sieun da mama nempona." "Teras kumaha deui Mak?"
Teras kahandapna ngan ukur ngangge carana sonto. Bari manehna teh memanggul gada wesi ibadah pisan Aden. Dipapanggul dina tak-tak anu katuhuna. Jeung deui Aden sorana teh jiga buta. Melihan daruan, meni mata ketir ngupingkeunna emak teh Aden. Oh, jadi si iket beuremnya mah namina teh di alas Pangrangon. Teras anu sanesna saha deui mah sareng ti mana wae eta asalna mah? Ceuk Kartiwa, tumanya deui jiga anu panasaraneun. Tah, anu dua deui mah maranehna teh salaki pamajikan sajodo Aden. Tur raksukana teh ngangge jubah bodas sareng ngangkeun nama ti Gunung Putri cenah Aden. Saha namina mah? Sareng naon cenah julukanna mah? Ari ngangkeun nama anu istri namina Dewi Sawitri si jubah bodas cenah julukanna Aden. Sedengkeun anu pameget nama ngaranna teh Jaka Silurung, julukana sami si jubah bodas da eta sarki pamajikan Aden jiga nama saguru saelmu Aden. Sekarwati jeung Kartiwa katembong silih teuteup sabab Kartiwa jeung Sekarwati oge kungsi ngadengi kana eta ngaran, ngadengi tina caritaan anu jadi guruna. Atuh sanggeus ngarasa cukup menang katerangan ti si Ma Ocoh anu ngabogaan warung bari geus beres daharna. Singkatna carita sanggeus ngarasa cukup mah duanana dalahar ti eta warung. Sekarwati jeung Kartiwa terus we maranehna amitan jeung teu poho kana mayar kurut dahar mah. Beda jeung urangnya. Kadang urang mah darmaji dahar 5 ngaku hiji, tapi mendingan keneh lamun darmaji masih kene mayar hiji. Ieu mah darma teu dahar 5 ngaku henteu, boa edan sugannya. Lajengkeun pamirsa. Sekarwati jeung Kartiwa langsung jerut turun ninggalkeun warung Ma Ocoh. Maranehanana leumpang. Bari parendeng-rendeng nyorang jalan Pilemburan. Bari ngalarobrol. Silih ciwit, silih gutak, silih getak teu jauh beda we. Seperti zaman kiwari parawan jeung pamuda cinggaretek dina TikTok geuningnya. Allah Karim. Dina kayan keur kitu ujug-ujug kadenge. Kisanak, hei kisanak, kisanak. Titukangen Kartiwa jeung Sekarwati kadenge aya sora lalaki anu jojorowokan. Ari Kartiwa jeung Sekarwati tembong silih teuteup. Maranehna sadar yen eta jalan teh jalma anu aya di eta jalan ngan ukur maranehna wungkul. Taya deui anu sejena. Reg. Duanana langsung ngeureunkeun lengkahna. Sarta ditukangeunana dina jarak anu rada anggang. Harita ka tembong aya saurang lalaki keur gugupai ka pelebah maranehanana duaan. Sekarwati ngagerwan ka urang lainnya eta jalma teh. Ceuk Kartiwa bari nyelang ngalieuk melong ka tukang. Sekarwati ge harita sarua melong ka tukang tuluy cumarita ngajawab pananya ti Kartiwa. Nya Kang, buah ka urang meureunnya. Sok ka tukang isarahan ka inya. Tembal Sekarwati. Kartiwa gancang manehanana ngacungkeun leungeun katuhuna ka luhur. Bari terus nepak kana dadana. Tandaning ngaisarahan naha anu ngagupayan teh jeung ngagerwan ka manehanana atawa lain. Sedengkeun anu tadi gugupai tembong unggeuk ka urang geuningan Sekarwatinya. Sahanya eta jalma teh gugupai ka urang padahal teu kenalnya. Hayu ah, juang samperkeun Sekarwati bisi aya perlu ka urang. Nya hayu tukang nam dipayun. Ceuk Sekarwati. Jeung sanggeus yakin mah jeung puguh yen jalma anu tadi gugupai teh memang kamaranehna duaan. Gancang ku Kartiwa jeung Sekarwati tuluy disalampeurkeun. Sanggeus deukeut gancang ditanya ku Kartiwa, dupi ari akang teh saha teh ieu teh? Nah beut gugupai sareng ngagerwan ka abdi duaan
aya prayogi naon manawi Kang? Ceuk Kartiwa bari neuteup antep ka eta jalma anu gugupay. Duh, punten we Aden. Memang Mamang atos wantun ngawagel kana lumapa Aden. Oge ieu Nyimas hapunten nya sakredi Aden, hapunten Mamang. Sareng nepangkeun ieu nami Mamang teh nu katalama nyaeta Mang Wadi Aden. Teras Amang teh maksad ngagupayan ka Aden. Ayeuna Mamang ngageruang salira duaan teh margi dipiwarang ku Juragan Karmun Aden. Ari Juragan Karmun teh dunungan Mamang pisan Aden. Anu saja nyuhunkeun tulung we ka Aden. Jawab Mang Wadi dari anak ranan cumaritana. Juragan Karmun terkenal abdi mah Mang kayak jalma teh. Atuh langkung saya nama sok we jelaskeun heula ku Mamang. Naon maksud dunungan Mamang miwarang megat sim kuring duaan di patempatan. Ceuk Kartiwa ngadon tumanya jika nu panasaran jeung teu ngarti. Naon maksudna Mang Wadi katut Juragan Karmun nitah megat ka Mang Wadi. Sekarwati ateul bibirna lamun teu milu ngomong teh. Pok manehna nyarita. Muhun Mang. Mangga geura jelaskeun we ayeuna mah ku Mamang langsung. Ngarah puguh naon maksud dunungan Mamang? Bet minta tulung ka pun lanceuk sagarupa. Minta tulung teh, minta tulung kumaha Mang? Kieu manawi Aden oge Nyimas. Juragan Karmun teh kagungan murang kali anu nuju teu damang walas Aden. Eta teu damangna tos 4 tahun lamina. Tur anjeunna teh kantos ngimpen kieu. Jalmi anu bakal tiasa ngubaran murang kalina teh ngan iwalti 2 jalmi istri sareng pameget anu dina hiji waktos eta 2 jalmi teh bakal aya ngalangkung ka ieu lembur. Jalmi anu baru mampu ngubaran murang kalina Juragan Karmun kitu tah Aden. Aneh. Kartiwa jeung Sekarwati tembong ngadon karerung ngarasa heran meureunan ku eta kaayaan. Tapi abdi duaan mah sanes tabib Mang. Lepat jalmi panginten Mamang mah kadeprak Mang Wadi jo langsung deku hareupeun Kartiwa jeung Sekarwati. Laju ngomong deui pinuh ku pangharepan. Duh Aden, Nyimas. Cingawatos ka Mamang atuh Aden, Nyimas. Cingawatos. Oge cingawatos ka Juragan Karmun. Anjeunna priyogi pisan kana pitulung Aden. Cingawatos Aden. Kumaha ari kieu Sekarwati? Jadi bingung ieu ka akangna. Ceuk Kartiwa bari ngareret ka Sekarwati. Kang, eta Mang Wadi sina ulah kitu Kang. Isin seueur jalmi anu ninggal tuh Kang. Mohon. Mang Wadi, gugah geura Mang, gugah. Teu kenging kitu ah. Ngewa. Sareng mangga. Pamudut Mamang ayeuna baris dicumponan ku abdi. Mamang sok enggal geura gugah. Nging deku kitu da abdi mah sanes raja Mang. Sok hayo gugah Mang. Alhamdulillah nuhun pisan Aden, nuhun pisan sateu acana. Mamang nganuhunkeun pisan. Berat nyuhun, berat nanggung Aden. Aduh, hatur nuhun. Kana kasayan Aden oge Nyimas. Margitos niat kersa ngabantos dunungan Mamang. Anu nuju kenging kararepet Aden Nyimas. Ceuk Mang Wadi gumbira nakeranan paromana bari terus cengkat tina dakuna. Kartiwa ngareret ka Sekarwati pok ngomong lalaunan. Kumaha Sekarwati? Karunya ye tulungan wae kitu ku urang duaan. Urang nyobaan wae. Sugan wae atunya. Urang duaan teh anu jadi bagian ti jalma anu diperlukeun ku Juragan Karmun pikeun ngubaran anu jadi anakna. Sekarwati gancang nembalan. Nya ari keukeuh wae Mamang. Jeung deui Mang Wadi percaya ka urang duaan. Nya taya bayana Kang. Hayu ah, cuang cobaan wae Kang. Sugan jeung sukeun urang bisa. Jadi Sekarwati ayeuna satujunya. Lamun akang ayeuna nyanggupan kana pamentana ieu Mang Wadi. Satuju pisan Kang. Mudah-mudahan we urang teh signya jadi jalma anu bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
jeung hawatos we ku Mang Wadi. Anjeunna bangun anu nya butuh pisan kana pitulung urang. Tembal Sekarwati Daria. Syukur atuh Mang Wadi, simkuring sareng ieu pun rai tetela aya dina kasapukan. Mangga atuh Mang, cuang sareng lumampah sareng abdi. Di mana Mang bumina Juragan Karmun teh? Di mana Mang? Duh, alhamdulillah Aden, mangga. Tuh, di pali ditu Aden bumina mah henteu teubi. Bumina ge katingal ti di oge Aden. Mohon atuh Mang, mangga sok Mamang ti payun. Mohon mangga Aden. Geus kitu mah Mang Wadi leumpang ti hareup dituturkeun ku Kartiwa jeung Sekarwati. Mang Wadi jadi leuwih marah mai paromana. Dume pancen teu jadi dununganana Ki Wadi rengse dilakonan ku dirina. Mangsa kudu megat jalma anu sakirana bakal bisa nulungan kana kasusah Juragan Karmun. Katempo lempang tiluan mapai jalan lembur, tekung silila nepi ka tempat anu dituju. Po kadenge Mang Wadi keketrok ka imah Juragan Karmun. Assalamualaikum Juragan. Ieu Mamang Juragan. Mang Wadi langsung uluk salam bari ngetrokan kana panto imah. Kituna teh sanggeus nepi kaburuan imahna Juragan Karmun. Imah panggung gede tur waweg tapi alus eta imahna teh. Kadenge ti jero. Waalaikumsalam. Duh, geuning Mang Wadi. Sok Mang Wadi, gancang geura ka jero atuh. Jeung saha eta anu duaan teh Mang? Sok sina ka jero atuh Mang. Tembal anu di jero imah bari kulutrak panto imah dibuka ku Juragan Karmun anu ngajanteng dina lawang panto. Mangga Juragan. Aden, Nyimas, mangga geura lebet. Mang Wadi gancang nitah Kartiwa jeung Sekarwati pikeun arasup ka jero imah Juragan Karmun. Kartiwa jeung Sekarwati teu kaleken. Gancang maranehna arasup ka jero imah. Laju sungsong ngarasongkeun leungeunna masing-masing ka Juragan Karmun ngajak sasalaman. Sanggeus di jero imah, laju opatanana gukgek dariuk dina kursi hoe anu kosong. Mang Wadi kadenge pok nyarita ditujukeun ka Juragan Karmun anu jadi dununganana. Alhamdulillah Juragan. Pancen ti salira Juragan teh parantos rengse ayeuna mah ku Mamang dicumponan. Mamang anu ngabulan-bulan kedah kulem di saung ranggon teh geuning henteu mubah Juragan. Aya hasilna oge mangsa kedah megat anu ngalangkung jalmi sakti, istri sareng pamegat. Luyu sareng impenan Juragan teh ti payun. Ceuk Mang Wadi nerangkeun rasa kabungah dina jero hatena. Sekarwati jeung Kartiwa tembong silih teuteup. Juragan Karmun sabari ngalepus udud padudan teh kadenge dirina nembalan. Syukur atuh Mang Wadi. Ari hasil mah ayeuna aya anu cocok mah jalma anu bakal bisa ngubaran anak kula anu keur gering parna. Saha atuh salira duaan teh ti mana teh kawitna Juragan Karmun ngamimitian tumanya ka Kartiwa jeung ka Sekarwati. Wasta abdi katelah mah Kartiwa Juragan. Sareng ieu pun rai anu katelahna Sekarwati. Sareng simkuring duaan teh sanes jalmi sakti Juragan salaresna mah. Teu payus tur teu pantes simkuring duaan kedah disebat kitu ku Juragan. Isin simkuring duaan mah salaresna Juragan. Jalmi teu hir walahir kedah lebet ka bumi mewah siga kieu Juragan. Ceuk Kartiwa anu memang dirina ngarasa era asup ka jero imahna Juragan Karmun. Sok sanajan panggung tapi hebat jeung alus eta imah teh. Alasan Kartiwa era asup ka imah Juragan Karmun kahiji dirina rumasa. Yen dirina jalma anyar pinanggi jeung tukang ngalalana. Anu kapaksa kudu unggah ka imahna Juragan Karmun sarta disebut jalma sakti. Kartiwa jeung Sekarwati jelas embungeun ku eta sebutan. Jeung memang bener
sok sanajan imahna Juragan Karmun teh kaayana imah panggung, tapi imahna Juragan Karmun teh memang lega. Tur parabot imahna memang marewah kasebutna. Sabab Juragan Karmun teh jalma anu pangbeungharna sagala boga. Harta brodi juru brodi panto ngalayah di tengah imah. Kebon lebak libuk teu dahareun teu kalebok. Si Jabrik di pipir, si Jamrong di kolong paribasana. Bahkan nepi ka kuda-kuda aya kana genepna ngajajar di jero kandang khusus meunang nyieun. Langkung sae Juragan ngemut deui anu langkung asak Juragan. Bilih engkena Juragan teu janten henteu margi atos milih abdi duaan anu teu tiasa nanaon Juragan. Langkung sae mangga milarian dewe jalmi anu sanes anu khusus tabib Juragan, pikeun ngalandongan putra Juragan anu saurna nuju teu damang. Karetiwa cumarita ngayakinkeun ka Juragan Karmun. Kumaha atunya? Kumaha tuh Kartiwa sareng Sekarwatinya? Muhun Juragan. Jawab Kartiwa jeung Sekarwati meh bareng. Kieu ye jang Kartiwa oge nyimas Sekarwati. Salira duaan teh teu kudu aya rasa era atawa ngarasa beda kaayaan. Kuring yakin aranjeun duaan teh jalma sakti wungkul. Bisa ngarti kana ilmu silat jeung kana katabiban. Jeung eta teh sabab ceuk ilapat ngaliwatan ngimpi kula waktu peuting 100 poe ka tukang. Kitu tah jang Kartiwa oge Nyi Sekarwati. Waktu ngadenge katerangan jeung maksud caritaan ti Juragan Karmun seperti kitu. Sakapeung sok hayang seuri pikeun Kartiwa jeung Sekarwati mah. Ari sabab kakara-karita meureunan ka maranehanana duaan bat aya jalma anu keukeuh jeung maksa hayang dibantu ku maranehanana duaan pikeun ngubaran anakna anu cenah keur gering parna. Bari manehna teh pan lain tabib. Sabab kituna teh maranehanana duaan memang rumasa can pangalaman ari kudu ngubaran jalma anu keur ngaranna pan gering biasa atawa kiriman mah. Jeung deui lain teu ngartieun atawa teu nyao kana hal katabiban, tapi can waranieun maranehna pikeun make eta ilmu katabiban. Juragan Karmun kadenge nyarita deui. Kumaha hidup duaan nah arek sadia pikeun ngabantu kana kasusah kula atawa moal ieu teh? Jang cik sing karunya atuh ka kaula. Kula teh geus bingung puguh ge. Kudu kumaha jeung kudu kasaha deui kula miharep. Ari lain ka aranjeun duaan mah menta tulungna. Sabab kula percaya yen aranjeun duaan teh memang bakal bisa tur mampu ngubaran anak kula anu keur gering parna. Ceuk Juragan Karmun anu nyaan miharep pisan ditulungan kasusahna ku Kartiwa jeung Sekarwati. Kartiwa katembong dirina narik napas panjang nakranan. Bari pok dirina nyarita sarta nenangkeun geteran hatena anu rada ratu. Juragan ari ku keukeuh teuing mah antara diri abdi duaan dipercaya ku Juragan pikeun ngalandongan putri salira. Nya mangga wae ku abdi baris dicumponan Juragan. Nanging papaitan heula ti ayeuna Juragan. Boh bilih abdi duaan engke ngalaman gagal dina ngupayakeun ieu tarekah Juragan mugi ulah ngaros ku ciwa. Ceuk Kartiwa menta kabijaksanaan ka Juragan Karmun. His moal atuh jang Kartiwa. Ari geus gagal mah nya geus we meureunan kula teh moal ngomong deui naon. Bati nganuhunkeun we wungkul meureunan karena upaya salira duaan anu geus ridho ngabantu. Tembal Juragan Karmun. Sekarwati kadenge nyambungan ku caritaan. Muhun Juragan. Ari Juragan percanten mah ka diri abdi duaan. Nya mangga
ku abdi duaan cuang usahakeun dicobaan. Sareng saha atuh nami anu teu damang pe juragan? Tiasan teu abdi ningal kana kayaan jalmina sapertos kumaha. Ceuk Sekarwati langsung tumanya saha ngaranna jeung mana jalma anu keur gering teh. Juragan Karmun gancang ngajawab, kabeneran anak kula anu keur gering teh budak awewe, tur ngaranna teh nyaeta Wulandari jeung nya. Atuh hayu urang coba asup ka kamar budak kula. Ayeuna cuang tingali anak kula kumaha kayanana, anu warugana mungguh pikawatireun anu nempo. Jang Kartiwa Nyi Sekarwati, jawab Juragan Karmun. Bari sorana rada dumareuda pangaruh tina batina anu keur sedih. Sarta kabeh geus kitu mah terus jung narangtung lalempang nuturkeun pribumi muru ka hiji kamar di mana anakna Juragan Karmun keur ngagoler teu walakaya. Awakna anu ipis garing teh, kulitna tembong rapet meh ngahiji jeung tulangna. Bakating ku begang-begangna awak Wulandari harita. Awakna ngagoler luhureun dipan, make baju logor, kahandapna make samping kebat, biwir gararing, jeung bareula biji legeti. Jeung di jero kamar teh tetela henteu sorangan deui, tapi aya bibi-bibi anu teu wele satia maturan Wulandari sarta rajin ngahihidan awak Wulandari anu memang nyebret panas awakna hareuda. Teu lila Juragan Karmun kadenge nyarita deui. Bari gek manehanana diuk gigireun anakna dina biwir dipan. Tah, ieu anak kula teh kayanana mungguh pikawatireun anu nempo. Panyakitna aneh jeung naon atuh piubareunana coba bet hese diubaran. Geus ku tabib ahli obat-obatan oge marental. Nya kitu deui loba-loba deui tabib-tabib anu kukula didatangkeun tapi angger kabeh ge teh nyetu mararental. Pokna bari ngaharuk Juragan Karman teh. Ari Mangwadi sabenerna mah nalika keur lumangsungna obrolan teh di tengah imah dirina mah geus langsung pamitan pikeun teruskeun deui hanca gawena di kebon. Teu terus lila milu ngariung ngobrol jeung Juragan Karmun. Sedengkeun Sekarwati jeung Kartiwa terus mariksa kayaan Wulandari taliti nakeranan mencerong dibarengan ku panon batin. Tenang heula Juragan, tenang heula. Teu kenging sedih kitu, insyaallah ku abdi duaan baris diusahakeun pikeun ngalandongan tuang putra sugan we tiasa didamangkeun deui. Ceuk Kartiwa anu hatena memang ngarasa karunyaeun nempo kayaan Wulandari sa model kitu. Nya kumaha atuh cara ngubaranana Jang Kartiwa Nyi Sekarwati? Kula teh asa sedih wae nempo kayaan anak seperti kieu. Kela Juragan Karmun. Nanging kedah aya syaratna ieu teh Juragan. Upami putri salira hoyong enggal katinggal damang deui, ieu teh aya syaratna. Lamun mah eta syarat diayakeun didatangkeun, insyaallah ieu kaayaan putri Juragan teh bakal damang sakumaha bihara-bihari deui. Naon kitu syaratna? Aden Nyi Mas, cobi gancang jelaskeun ka diri kula ayeuna. Syaratna teh nyaeta kedah aya bahan ramuan sareng salapan keclak getih ibu kandungna. Kitu manawi Juragan. Ceuk Kartiwa bari neuteup ka Sekarwati. Sedangkeun ari Juragan Karmun harita tembong paromanana bet ngadon tambah alum nguyung. Teu jauh beda sapertikeun buuk menang mabuk. Laju ngomong bari dumareuda, aduh bingung atuh. Ari kudu aya getih indung kandung nama. Hese indung nama hese diteangan. Matakan lamun dijadikeun syarat eta berat ka kulana. Puguh pamajikan kula teh sakaligus indung kandungna Wulandari kiwari manehanana geus lunta jeung lalaki sejen.
sabab manehanana kapincut ku hiji raja anu sarakah. Pamajikan kula ridho keneh dijadikan selir tibatan satia ka diri kula mah. Kumaha atunya? Nah taya deui syarat anu sejen anu gampang selain ti eta. Kaleresan teu aya deui syaratna anu sanes juragan. Margi anu utamina mah kada aya geti ibu kandungna heula anu bakal engkina dicampurkeun sareng obat ramuan. Sareng ku perkawis ramuan mah gampil. Bahana tiasa dangdaunan tinggal milarian we kitu ta juragan. Tembal Sekarwati anu nembalan ngawakilan Kartiwa. Keke juragan. Sareng saha kitu raja anu nyulik perhatian ka istri juragan teh. Insyaallah ku abdi cuang paluruh sugan kenging juragan. Ceuk Kartiwa bari neuteup ka Sekarwati. Raja anu nyulik perhatian pamajikan kula teh nyaeta katelahna Raja Tumariswana anu kiwari kabejakeun geus boga anak tur diaranan Turangga Aji Purba cenah jang. Raja Tumariswana Kartiwa ngadenge ngaran Raja Tumariswana disabit-sabit ku Juragan Karmun ngagarendeng ngomong sorangan amarahna kahudang deui sabab manehna terus inget deui kana kajadian indungna anu dipalastrakeun di alapatina ku eta jalma nu ngaran Raja Tumariswana sehingga manehanana nepi ka katoler-toler papisah jeung indungna bari teu apal rupa anu jadi bapak teuing saha jeung di mana aya bapakna. Da nu jelas indungna mah dipalastra binasa ku Raja Tumariswana. Dina waktu Kartiwa keur umur 7 tahun harita teh sanggeus Kartiwa umur 7 tahun dipalastrakeun indungna dipisahkeun tinu jadi keluargana. Saterusna manehhanana menangkeun bedog si geti tuluy nepi ka ditewakna dijebak ku Raja Tumariswana nepi ka antukna manehhanana dijebloskeun ka pangberokan disiksa anu saripuripuna ku Raja Tumariswana ngagedur hurung matana ngagulung rasa kaambek jeung dendam dina hatena. Pok kadenge Juragan Karmun cumarita deui ta eta anu matak bingung pikeun kula teh sedengkeun anak kula penting pisan pikeun cageurna deui. Sanajan pamajikan kula ninggalkeun oge tetep anak kula hiji-hijina anu jadi kabagjaan. Sakedap juragan sakedap salaresna mah abdi sareng ieu Sekarwati teh aya masalah pribadi patali sareng pihak eta karajaan anu teu acan tuntas. Tapi nyakeun weh rupina masalah juragan bakal janten tanggal walar abdi duaan mung peryogi waktos anu dalila pikeun saheulaanan mah juragan. Jadi maksudna teh anak kula can bisa diubaran ayeuna-ayeuna kitu Kartiwa. Muhun juragan margi tacan aya syaratna anu lengkep mugi we juragan tiasa sabar ngantosan kana waktuna sugan awal akhir abdi sareng ieu pun rai bisa nyandak indungna ieu Wulandari kitu tah juragan. Nya ari kitu mah kula teu bisa kukumaha. Kula nurutkeun we kumaha alusna ceuk salira duaan. Mugi hasil jeung kula ngarti kana maksud aranjeun duaan. Muhun nuhun atuh juragan. Ari tos ngartos mah nanging saha jenengan ibu kandungna Wulandari teh juragan supados abdi teh terang jeung gampil nguruskeunana. Acan oge Juragan Karmun ngajawab ujug-ujug Euleuh waktosna kabujeng seep wadia balakeun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.